Lagi ngapain? Ngapain? Keur ngalamun. Kamun apa? Maneh mah hayang nyaho wae otong. Ngalamun beunghar babah teh. Duh, mau benghar. Kayak gimana benghar tuh? Yang beunghar otong, ngalamun beunghar mah ye udud loba, kopi loba, cara ayeuna babah teh teu boga udud-udud acan komo kopi mah. Kopi deui, rokok deui. Sakalian nikah jeung nu boga warungna tah kop. Maneh mah ngomong teh ka mana meni otong lah. Bieur. Kan mikirin kopi terus dah. Jadi gak mikirin jas perpisahan. Jadi atuh tong. Oh iya bagus. Beli jas urang uang kapelan beli jas tehnya babah hiji potong hiji digliteran meh gagah terus uang nyewa itu non odong-odong uang perpisahan otong mah uang diramekeun pokokna mah lah tenang paling ge 700.000 lah. Oh bagus. Ya atuh babah. Babah hotan teh kedengar broken naon nih serius sih tadi. Ai si teteh keur ngomongkeun perpisahan si otong erek diramekeun babah jeung si otong teh ye erek make jas kapelan terus rek nyewa odong-odong mir pokon masih rame. Bener teh, kita mah gak bohong, serius. Pisan pada pisan dah nama ku bage bener teh diulahkeun rame-rame. Nya teteh bener iya atuh mah resep pesta mah atuh. Nah bener gitu toh. Doin, Ya heueuh ieu babah da nama ulah rame-rame nama kudu sederhana. Wah teu percaya tong ayeuna mah mun dilarang kitu mah uang demo ka gubernurnya. nya bah, Hayu lah. ayo. Kita percaya wang bejakan cek kasih mama ya. Mah ka dia mah. Mah, aya naon teteh? Tas mandi ieu teh. Mata si babah sadang si otong teh teu percaya wae kana larangan Pak Gubernur. Larangan Pak Gubernur naon teteh? Teu ngarti. Kata nu larangan perpisahan sekolah teh ya. Bener gitu ya teteh malah. Bener dilarang. Larang. Iya mah. Ya urang jeung si otong rek demo meh diayakeun deui perpisahan teh makanya urang geus pesen jas, geus pesen odong-odong. Rek 700.000-eun. Balaga erek demo segala, erek aya perpisahan. 700 mah mendingan tuh jeung mayar sekolah tunggakan SPP bayar daripada jeung kikituan mah. Perpisahan ge penting malah puas urang kota tuh. Perpisahan. Jika nu loba duit urang kudu nunjukkeun ka masyarakat teh beh loba duit. Balaga daripada duit 700 jeung kikituan jeung perpisahan nu teu penting tah mendingan bayaran hutang tilas kopi. Tar gaya elit uang sulit. Keluarga